satu cek cek satu. Alhamdulillah rempeng kene Pak Nginten. Daramang Bu. Daramang Pak. Iraha teu damang. Moal insyaallah sarehat punya. Satajana teu panginten simkuring ngaturkeun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tacan kompak pangintennya. Masih semangat Bu? Araya kene? Cing sakali dia tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kadangu murang kali nu tarik. Ibu upami aya mengucapkan salam wajib ngawalarna bunya. Jigana orang Serang anu sababaraha puluh kali alwi kedah diancam ku simkuring. Nu ngawalar sing lebes surga amin. Nu ngawalar sing kapeser sawah nu lega amin. Khusus ke ibu-ibu nu teu ngawalar salam ti simkuring doakeun salakina sing kawin deui sia. Amin. Oh amin. Pang tarikna tukang kibrot tah. Ibu menikah di racun, menikah di madu Bu. Diduruk cenah cek haji mah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'd. Pertama-tama mari kita panjatkan puja-puji syukur kepada Rabbi yang mana berkat rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah berkesempatan malam ini, malam yang cukup dingin, urang tiasa petepang lawung paamprok jonghok dina acara panginten memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan pentas kreasi seni santri dan santriah Pondok Pesantren Miftahul Huda Al Mubarak pangintennya. Salat serta salam mudah tercurah pada junjun kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in-tabi'innya sampai kita semua selaku umatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Satajana simkuring haturkeun nuhun kang opang jajab acara anu parantos masihan kesempatan kang simkuring sapara kanca salaras sama tos seladek bunya kampung Serang teh ku simkuring sapara kanca komorang dieu mah tos asing di ningal arusli ningal simkuring panginten. Anu mudah-mudahan walaupun gitu pangintennya silaturahmi simkuring sapara kanca ieu sing dicatat ku Allah dina tila silaturahmi diri ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Teh lapo kita panginten kanggo para sepuh miwah anu disepuhkeun dina ieu wewengkon. Simkuring ngaturkeun nuhun oge wilujeng ngawilujengkeun wengi. Teh lapo panginten kanggo pangarsana apih miwah keluargi. Tehilap kanggo Kang Aang miwah ibu oge pansa keluargi anu parantos anggir simkuring tebih-tebih Bu. Simkuring teh di mana arusli? Tiap tadinya. Di Libanon cenah. Alhamdulillah kesempatan yang tiasa silaturahmi sareng orang Serang sadayana. Satajana aya penampilan Kiai urang aya Kiai Haji Aang Hidayatus Sibyan Asy-Syafi'i. Tila pake panginten aya istri anu panggeulisna salam dunia anu tos terkenal dunia sareng akhirat. Akhirat mah teu acan. Neme dunia unggul. Aya Caasi Sarimanah. Insyaallah di kesempatan nu ngayeuna anjeunna bade silaturahmi sareng sadayana. Aduh, alhamdulillah. Damang Kang Pepeng. Kang Pepeng Kang alhamdulillah sumbing. Artis balaka tepuk tangan dulu dong buat Bang Pepeng. Alhamdulillah. Di peci aya nama. Bukan jika karpet masjid teh ketinggali aja. Di atas Kang Peng. Ari penak sarang
kaum nama meni anteng kakak dia Kang Meng. Alhamdulillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Mudah-mudahan pentan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh udah dengekeun ngajawab salam geus hoream kali banget nu kieu geus teu aneh. Nah. Bismillahi alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Puji syukur kasanggakeun ka hadirat Allah, rahmat salam salamina dilimpah curakeun ka baginda junjunan alam Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kakula wargina, sahabatna, tabiin, atbau tabiin, oge muga-muga rahmat salam ngaliputan ka urang sadaya. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Moal panjang sim kuring mah dek nyandak nu pondok nu penting mah asup. Ya Bu. Bu. Mending panjang teu asup, mending pondok asup. Mending panjang teu asup, mending pondok asup. Tuh, nya ngajawab teh mending panjang asup. Teu apaleun, nu pondok ge ari geus asup masuk manjangan sorangan. Ngahaturkeun nuhun ka sadayana, ieu mah sekaligus we sim kuring mah sanes bade ngaos. Bade sambutan we sakedap mah. Ulantaran geus rada giung teuing ieu teh 2 dinten teleres istirahat ngahaja sim kuring nyumpingkeun personil anu kaleresan salse pangaresa ceuceu diberi ku waktu siang anjeunana masih keneh di Pangandaran sonten ditaros ku sim kuring di mana aya di Banjar. Alhamdulillah waktos kiwari nampak aya di tengah-tengah urang sadayana. Kadua pun adi kersana pepeng ditelepon ku sim kuring manembe pisan. Nembe tah bari nyarande kana tihang. Mang Peng nuju di mana tengah waler. Ah innalillahi ieu mah tamat. Taya waleran sama sekali bawa nuju main. Hei si horeng nuju di jalan sigana mah. Nembe tampil duka tampil di mana ayeuna alhamdulillah. Hayang silaturahmi deui sareng urang serang sono saurna teh pepeng teh ka masyarakat dulur pepeng urang serang. Nu mawi maksakeun anjeunana teu calik-calik acan di bumina teras ka dieu. Kantenan Kang Rusli sinareng Kang Husni teh salse anjeunanana ti siang keneh parantos aya di dieu. Alhamdulillah ngahaturkeun nuhun ka sadayana personil tim Ngabajidor anu anjeunanana panginten sakedap deui bade ngahandeutan suasana ngan anu biasa sareng sim kuring mah panginten sim kuring mah sakedap we panginten. Dina waktos nu ayeuna teu aya kajabi lintang ti seja ngahaturkeun sewu nuhun laksa ketika bingahan kasadayana ibu-ibu bapak-bapak aparatur pemerintahan nu aya di wilayah KDKM-an Masjid Jami Al Mubarak oge sadayana para panitia penyelenggara anu ti kamari keneh parantos sibuk nyiapkeun lokasi acara. Alhamdulillah tipe pereket ngaduakeun nu kawasa sababaraha wengi kamari hujan teras nyekcerek leres Bu. Gusti nyaah ka urang serang wengi ayeuna mah dipaparin halodo. Amin. Amin ya Allah ya Robbal. Padahal ngahaja di kerepan terpal di luhur teh emeh teh kabaseuhan ieu teh. Mastaka ibu-ibu urang serang.
tapi langkung ti kitu kanya Gusti jaba personil ngabajidor digampilkeun sumpingna kajaba dipaparin halodo tinggal hiji deui panginten siap nyawer ka ngabajidor siap. Itu ngadon seuri. Ieu teh simkuring teh ngondang teh lain rek dibayar ku simkuring da teu boga duit di mana. Engke mah pangbayarkeun we ku saweran ibu siap. Awas ya tah dengekeun ceuk tah. Sakedik we panginten simkuring mah kikieuan teh teu aya kajabi lintang tirek nyetak masyarakat generasi anu takwa. Sekali deui acara muludan satahun sakali atanapi pun lanceuk dipali kaler ngayakeun rajaban satahun sakali. Leres unggal dinten palaputra urang dididik di pasantren di madrasah kulantaran hayang nyetak generasi anu takwa. Sabab takwa mah teu pandang bulu teu panca kaki. Nu miskin maci takwa, nu beunghar maci takwa, pejabat maci takwa, nu belet maci takwa, jalma pinter menang takwa. Alhamdulillah kulantaran sakitu catat kusadayana yen takwa teu manca kaki teu pilih bulu titurunan mana bae dek bodas warna kulitna dek hideung warna kulitna bijil ti guha kaum manusia anu mana naon statusna di masyarakat kabeh menang jadi jalma anu mudah-mudahan orang Serang takwa sadayana ke Allah Subhanahu wa taala. Cek bantuan cek peng cek ka dieu peng ya. Sono masyarakat Serang teh ku sirah pepeng sirah pepeng kubuk pepeng. Ube. Mangga ka tim ngabajidor ka kersana Mang Pepeng Sinareng Caasih Sarimana hiji-hijina istri nutara ditiung nutara di kutang seumur-umur. Mangga waktos kalayan tempat. Allah. Tepuk tangan dong buat Bang Pepeng Balaka. Astaga. Punten anu disauran teh Kang Pepeng anu disauran teh Kang Pepeng sanes tukang kojong. Kang Pepeng kita tampilkan buat Bang Pepeng Balaka. Balaka Kang Pepeng di atas. Kau Kang Pepeng Alexis. Allahu Akbar jadi korokan. Ya teh Kang Pepeng. Si. Alhamdulillah. Damang Peng. Kulan. Damang. Abi mas sanes Pepeng nama. Saha? Bilar. Bilal. Tah, ieu kaboga lesti teh. Ade. Pak Husni, Kumaha Pepeng? aya berita ayeuna nuju viral. Naon teh? Naon? Aduh mawa koran. Sok baca koran. Seorang istri meninggal dunia. Nah, karena suamina ngamuk mung dikubur. Nah, Peng. Hah? Nah, heuh pamajikanna maot. Suamina ngadat mung dikubur. Ya heueuh atuh. Hah? Ya heueuh atuh men masih hirup kene salah kina mah. Allahu Akbar. Binaragawan mati dengan tragis. Kunaon cenah Peng? Gara-gara bisul beunyeur. Kabayang binaragawan bisul beunyeur. Kabayang. Ngartos ieu koran. Ya naon? Allah ya Robbi. Ieu teh bahasa naon teh? Da abi mah orang Korea. Naon sok cing, hartikeun aya naon tah? Baca heula. Mana? Ieu. Nu ieu. Nya. Yang terhormat buat Bapak atau penonton anu nyaralse beli bade nyawer sok diantos ayeuna. Pinteran deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Aya dua makhluk anu teu wajib ngawaler salam. Dua makhluk peng. Laras. Hiji Anu kahiji anu sare, nya anu kadua. anu kadua anu gelo. Eta mah katun milih we nya. Mohon haturan kasadayana kanggo urang Tasik. Patepang. Nah, orang Tasik atuh. Urang mana? Urang Serang. Serang. Abi mah cing sumpah wari diriungkeun jeung RT RW na. Naon teh peng? Bujur can napal-napal acan tinu kursi. Heeh. Karek-karek kieu tah. Pas maca HP, ulah cing teu hasil nu nelpon. Mohon. Heeh, si kuring video call tidak angkat. Mohon palami mah artis atuh udah main. Aduh gitu. Bisi pajarkeun teu main gitu. Main naon? Hah? Main naon? Ngadu muncang. Aya banget si Aden ieu mah adu muncang. Sanes abi teh teh atos acara di Cibatu. Ada Cibatu. Mohon da eta ku keukeuh hoyong nyereikeun ngangge abdi cenah kitu di MC-aneme teh. Hoyong nyereikeun. Nyereikeuneme teh. Ya. Hoyong hiburan cenah hoyong ditanggap ku MC ku Pepeng cenah gitu. nya kapaksa abi teh. Ngahibur nanggap anu nyereikeuneme teh. Alhamdulillah. Saparantos eta abi nemeng MC-an tinu lahiran. Alhamdulillah. Alhamdulillah abi eta nu lahiran. Ya, ini orangnya baru keluar. Baru sirahnya aja. Oke, terus bedal. Ngareporteran abi neme teh alhamdulillah. Ada kelahiran. Selamat dugi ka dunya. Terus Eta murah didinya kali teh. didinya ke mana? Didinya teh langsung abi teh seueur telepon, seueur video call. Mohon. Terasi ka palih dieu. Mohon. Pai ti teh rusuh meureunnya. Rusuh ti ditu. Wah, sanes rusuh deui. Paingan kopi hati balik atuh. Kopi hati balik atuh. Allahu Akbar Gusti nu Agung. Kopi sing balik. Oh eta keur nyawer kan. Sing balikin. Allahu Akbar ya Allah ya Rabbi. Hebat ku PHI multifungsi. Multifungsi. Iya. Alhamdulillah ieu teh dina raraga panginten nyepitan pangersa. Nah, nyepitan atuh. Aya cara naon? Teu ngobrol. Nyepitan pasar. Kang Ang seuri. Kang Ang mah disepitan nang wadinten ku Ibu Lulu atuh mah. Beda deui. Ibu Lulu. Unggal dinten atuh. Unggal dinten. Taruh sih ke Ibu Lulu kana. Ibu Lulu. Sieun. Iya mah bari ngobrol masalah abdi ieu mah nya. Abdi ka rumah tangga geus 14 tahun. 14 tahun. 14 tahun. Curhat. Lain curhat. Naon? Abi mah ge pamajikan mah tilu. Tilu. Gagah. Anu hiji ngundurkeun diri. Anu dua dicokot ke mitohana. Anu katilu? Anu katilu kabur. Jadi selanjutnya enak. Jeung entau gabi mah. Ieu mah ngobrolkeun rumah tangga. Tapi sesuai jeung ayeuna teh memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pentas kreasi seni santri dan santria. TPQ. Disponsori oleh DH. Naon DH teh? DH. Naon? Linu. Naon teh teh? LDNU, Linu. Oh, LDNU. Jeung Linu sakala tuh. LDNU. Ya, LDNU. LDNU. Singkatan. Singkatan. Naon LDNU teh? Teuing. Allahu Akbar. Terus? Nah, terus disponsori ku naon deui teh? ku muslimat. Payayat. Patayat. Oh, patayat. Ya. Jika nama Pepeng eta soca DRS benernya. DRS. Terang DRS teh. Naon? Dideuleuan rada suram. Hebat abinya. Hebat bisa. Lain hebat atau gitu mah. Lain tadi pangarsa eta suwanten dugi ka sae. Kumaha gitu Peng? Enjing mah jeung abi orang iringan audisi. Audisi naon? Pemadam kebakaran nuju merugikeun. Suwanten mah teh sae pangarsa enjing jeung abi orang iringan audisi pemadam kebakarannya. Di MNC TV. DMC TV tabu sabaraha? Tabu 8. Naon? Mohon. Siap, Subuh. Alhamdulillah eta tadi pangarsa nyanyi langsung seueur nyawer. Cing Pepeng. Abi ge hayang nyanyi atuh. Juga nu Mohon. nyawer moal. Lagu teh Ayu Iting. Naon? Ayu Iting. Ayu Ting Ting bener. Ayu Ting Ting. Tah eta. Ayu Iting orang mana itu? Ayu Iting. Artis. Pemain sinetron. Sinetron. Anu ayeuna keur booming pemain dina RCTI geuningan. Naon teh saha? Anu sinaon? Ceu. Tah, apalan. Nya beda. Beda di ceruk mah. Apal eta? Apal teh eta bintang sinetron. Sinetron. Eta sasarangan sang Umi Lulu. Oh, Mi Lulu. Eta teh kapungkur mah aya ikanna dua gadis RCTI. Tah eta si ceruk jeung Umi Lulu. Pira ku buheukeun. Buh kitu ayeuna. Bewara perhatosan kanggo Ceti aya Ceti.
Ceeti piwarang uwi ku carogena. Naha. Kumargi entong parantos genom. Ceeti. Aduh Ceeti sadai. Cekokom Cemeuna Cesiti. Aya. Ayo Cekokom. Oh, aya Cekokom. Halo Cekokom. Mana Cekokom? Bet nyumput. Cekokom. Cekom. Saha nu maot Cekom? Jeung ciri sagala. Cek. Ce gerawi ce. Tadi pangarsa tos nyanyi suruh nyawer. Nya. Abi enak nyanyi. Nyanyi naon peng? Alamat palsu. Alamat palsu. Ya. Anu kesana kemari membawa almarhum. Alamat Ujang. Oh, alamat. Almarhum. Baikkan. Cinta bagaikan Mang Emput. Saya abdi pangasa. Saha? Saya abdi dah. Saha eta teh? Pepeng. Amal beja-beja. Lain teh nyawer atuh. Alhamdulillah jazakallahu khairan kasurana ya Can. Naon nanti teh. Naon? Allahu Akbar. Ku polos Allahu Akbar. Tah iya bebas nalawak. Tah gitu. Ya. Abi mah teh apa? Jazakallahu khairan kasurana. Lain dia teh ada pepeng hati hari sepatu dina kursi kumaha ieu? Saya menghargai naon? Menghargai seorang sepatu. Sepatu diticakan wae. Jadi kedah kudu adab. Iya. Jadi mah kasih sepatu teh nya. Mohon, urang teh kudu boga hate jeung perasaan ka sepatu teh. Gitu. Iya. Makanya si bener kursi. Ha mode protokol terus titah jaga jarak. Ai perasaan teu dijaga-jaga. Nya, kudu teh harus dijaga eta kesehatan teh. Mohon. Bu, manawi hoyong selawat naon? Sok, hoyong selawat naon, Bu? Sok, Umi hoyong selawat naon, Umi? Sok, anu mana? Sok, anu mana? Sok, anu nyalse, sok. Anu mana? Sok. Sok apa teh? Nya abi, sok, anu mana? Selawat naon, sok. Anu mana Bu Haji, anu mana? Sok. Tak eta hiji nu teu apal. Sok, teh selain teh eta sok. Sok, nu mana deui? Tah, dua jeung eta teh apal. Sok, nu mana deui sok. Sok, anu nyalse. Lain ari sukana sok teh apal kabeh. Si goreng teh apa? Allahu Akbar pepeng. Sok atuh pengen nyanyi heula peng. Hah? Bani be selawat. Selawat naon? Telangkung. Anu babari we. Naon? Anu babari naon? Tukang dia itu kibrot ke seuri. Anu kieu cara selawat. Apalagi geus di luhur selawat eta. Anu acan anu selawat anu lagi kieu naon? Selawat peng. Da geus di luhur anu gigian mah cenah tah. Nu gigiannya. Ibu teh sarapannya, nu gigian mah nya. Atosnya. Sok, nu anyar naon Bu? Allah. Malah haredang peng aduh. Sok anu pepeng atuh yang lagu naon peng selawat. Hah? Selawat naon? Paus ni anu selawat abi backing. Sugan aya nyawer. Sok ngeumleuhkeun teh biasana sadaya ibu-ibu teh tersohorkan pepeng balaka. Sok nyanyi sok selawat. Ibu-ibu di dia teh matak pangarsa nyumpikeun Kang Pepeng teh hoyong ngadangu suhan teh Kang Pepeng. Selawat naon? Kulam Nisa Sabian. Anu ieu teh ngan anu jadi huntu nih kan. Apa atos eta mah di luhur. Ceuk, nu anyar di dieu mah kudu nu anyar. Seuri teh. Kan sagrup maneh atuh seuri segala. Iya. Ulah Kang Rom da atos di luhur, kudu anyar di dieu mah. Kudu nu anyar. Ayo selawatan, Dek. Kumaha ceuk? Sok ti Ujang Jerehem sok. Nu mana ceuk. Laki Uje teh naon? Ujang Jerehem. Ujang Jerehem. Allahu Akbar. Alhamdulillah panginten urang teh ieu di
Di sponsoran ku Son Ciherang Mencerang Tea. Son saha. Mohon Bapak Iwan Sulanjana ya teh. Bapak Iwan Sulanjana ti mantan dia teh. Eta rerencangan Ti mantan disimpen. Aya nu tekat anu teh nama. Nya. Iwan non. Teh KF teh. Ieu teh tim UH teh. Unggal hajat aya. Ieu teh Kang Ayep alhamdulillahnya. Kang Ayep si milik Kiti. Alhamdulillah si ganteng kalam si ganteng Epok channel si badak Iya. kanal. Kuat eta mah kasetrum oge. Oh kuat bisa. Unggal poe kasetrum mana nama. Kasetrum lagi kuat eta mah. Tadi wae ge aduh kasetrum. Panginten satajan kusing kuring dilajengkeun. Mohon aya pangresa saha lain abi tadi disebatkeun rayina. Raina. Piraku rayi Ustad hieum kieu. Tapi abi ngarasa bangga. Kumaha? Aya nu leuwih hideung. Jeung leuwih ti geuneuk ti abi gitu nya. Alhamdulillah. Hidung-hidung tapi manis loh. Alah. Kita panggil aja langsung. Jaasi Sari mana? Cek satu, cek satu, tekan KF. Cek satu, satu, cek satu. Baik ada baik, tinggal baik. Gumelis, dadah ya Allah. Joget betul. Ya, ting joget, ting beak obat. Alhamdulillah. Selfie. Selfie cari tanda Selfie. Cus di. Ya. Ya, halo. Senal budak saya tak, senal budak nangis saya tak. Bisa menerangkan ayat tak. Sugan aing teh HP cinitnit. Epek HP naon cek? Epek senacap. Ada mangga cek. Sok mangga we. Naon cek? Aing rek ngitung duit. Acan cek. Jauh karena duit aja cek mah. Aing Lain cek karena sekedap. Ya tadi ditinggal kusim kuring. Eta cece nyanak non eta. kenang-kenangan. Kumaha naon maksudna eta teh? Ti Ibu Lulu. Ibu Lulu. Nya. Naon eta cek? Cucu cenah tah ieu cenah nu ajengan mah cenah kitu. Sor Ibu Lulu. Ka cece. Ka Uwi. Kumaha cenah? Kitu. Naon kitu teh nu ajengan. 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 Sor Ibu Lulu teh. Nya. Kumaha cenah? Melak cau. Nya. Naon eta dia bekal atuh? Ini halus. Nah, Kumaha cek? kumaha cek? Paingan tadi pondok asup. Pondok asup. Nya. Kumaha cenah? Cau remote. Maksudna cai remote kumaha yuk cek? Dan tinggali. Jadi anu ajengan teh kitu. Anu ajengan teh kitu. Cau nu ajengan. Cau nu ajengan. Cau nu ajengan. Sor Ibu Lulu. Nya. Kumaha cenah? Cau nu ajengan. Allahu Akbar. Ibu hayang. Kanggo latihan cek di bumi. Aduh, Rahim tadi. Mangga cek salam wala salam. Cek. Assalamualaikum. Salam wala cek. Salam cek. Cece kedah salam, sumping ka dieu teh salam. Capek. Capek gue naon cek. Gue naon capek. Yang sepatu saya teh bau tarasi itu. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Abi rek nurutan ajengan. Ya sok atuh mangga. Ajengan tadi nyanyi. Nyanyi Sama meh cece nyanyi. nya Di MC-an heula. sok atuh. Bejakun. Rita Sugiarto. Gitu. Orang keluar deui. Ya sok atuh. Hoyong di MC-an caritana Cece teh Rita Sugiarto. Rita Sugiarto. Sok atuh. Cing. Ari hoyong jiga Rita Sugiarto hoyong nyanyi, hoyong jiga ajengan, sugan asa nu nyawer cenah. Allahu Akbar. Hadirin yang berbahagia. Mari kita tampilkan artis yang terkenal di dunia dan akhirat. Inilah Rita Sugiarto. Lain Oma Irama, Rita Sugiarto. Astagfirullahaladzim. Roma Irama. Cing sekali di ibunya sugan laras.
Hadirin yang berbahagia, kita tampilkan artis ibu kota kita, Rita Sugiarto. Astagfirullahaladzim. Aisyah buat ngaguruan menggigit. Rita Sugiarto. Allahu Akbar cing. Harusnya iya salah itu salah cobaan. Hadirin yang berbahagia, kita tampilkan artis ternama kita dari ibu kota Jakarta. Inilah Mamalano. Itu siapa bener. Allahu Akbar. Hap, hap. Aing teh nyanyi lintinyu. Alhamdulillah, ibu murag hiji itu murag hiji. Alhamdulillah. Iya. Alasia loba. Alasia loba. Aing Allahu Akbar. Aing jadi artis meniripu ngalah duit. Aduh, peng. Cek. Kamari anu nyepengan artos 300.000 Nya. langsung setruk. Setruk cek. Peng ya. Hah? Komodi itu, komodi di Selawi. Nyepang artos 200.000 katabrak. Baik da batur. Dan Kamari di itu aya nu labun dina motor gara-gara 200.000 sih. kembali da batur eta mah. Peng. Kamari saya nyekel duit. Teu dibikin ka aing, digebugan sia ku aing ayeuna. Kala Kang Weng, urang terusin lah nyanyi Rita Sugiarto tadi. Karek menang sakitu atuh. Karek sabar eta itu Lumayan itu. Itu sabaraha? Saparapat juta? Naon sabaraha juta atuh? 250 sini. Allahu Akbar. Musik. Kala. Kumaha cek? Alhamdulillah hadus nih. Da kumargi pemain keyboard mengajak dog ieu nu 5.000 we. Sok bisa dibawa terusnya kok. Kau biarkan hidup ini menanti di dalam sepi. Walaupun hidup 1000 tahun kalau tak sembahyang. Astagfirullahaladzim. Nah, walaupun hidup. Tina Rita Sugiarto jadi kasih pohon kayu. Kumaha caritan eta? Kau biarkan hidup ini Berada di dalam sepi. Walaupun hidup. Ayo jadi kamu salah tuh. Allahu Akbar, aduh. tapi da geus cup teu meunang dicokot deui. Salah oge. Salah oke. Aduh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Haji. Tulus. Kaliwat hungkul. Tulus. Tetulus. Bejakan keajangan dia Kang Haji. Tetulus. Aing hana semangat. Tetulus. Acan cek. Acan. Urang mah keprok heula kanggo marurang kali urang putra-putri alhamdulillah. 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 Kita tadi kuing ditinggalikeun eta inget coba sacucu keur leutik. Naon ceu? Cucu ge sarua siga maranehna pidato. Pidato Oh kumaha, cucu teh lincah. Kumaha dibere duit 5.500. Ujung RO. RO teh naon? Ranginang oyek. Emang Cece sih tadi geningan budak puisi. Oh, Puisi. Cece tiasa puisi. puisi bisa Sok, cucu. Mas. Sedih kabeh careurik. Careurik. Ngan bapak wungkul nu seuseurean. Nah, Cucu puisi. na beseuri. Musik. Cing musik. Anu sedih. Anu sedih musikna. Suna musik. Cing. Musik nasional. Orang dawukeun Cece nu kapungkur. Orang sapertos santriwan santriwati Miftahul Hudal Mubaraknya. Cing. Puisi. Duh indung nu ngandung. Duh bapak nu ngayuga. Indung melenung jeung bapak tuh kahajat. Astagfirullah. Eta mah cek lain puisi. Naon Peng? Lain puisi Naon gitu. atuh? Eta mah tumi. Cing Pepeng biasa teu puisi. Hah? Cek Pepeng bisa teu puisi. Itu Terus cucu teh pidato. pidato. Pildacil. Pildacil. Ieu di dieu aya pilda
Ari di TV mah pilda cil. Nya. Ari di mah pilda em. Pilda em. Naon pilda em? Pilihan dai mak-mak. Sok mangga. Sok. Pidato. Dina hadis diterangkan susu Cina teh doraka. Terus? Nungusapan susu Cina teh doraka. Eta mah nadom atuh ce. Anu henteu mah ngelapan susu sia. Nasi seri masak grup. Gusti. Nah, susu Cina diusapan eta mah langsung dah dibuktikan ku Gusti. Kumaha aja. Begitu susu Cina dilapan, langsung dicabok kurang Cina. Eta mah nadom ce. Nadom. Da abi ge nya ge kieu pernah abi ge ce. Naon? Sakola agama Naon gitu? di Madurasa. Oh, di Madurasa. Di Madurasa. Aya gitu. Madurasa teh sakaran sekolah agama kan? Heeh. Sekolah agama. Sekolah agama. Lain Madura satu madarasah sih teh. Jauh-jauh. Ya, madrasah lain Madurasa tuh. Paingan sih ngaji di Madurasah banget siga engang. Kumaha sih kumaha? Pernah eta diajar anu Wahidun gini kan. Oh, bahasa Arab. Bahasa Arab gini. Ngetang ku bahasa Arab. Wahidun hiji isnani dua eta. Heeh. Kumaha gitu. Sok tanya ke barudak. Cing, tiasa teh. Cing tanya ku Kang Pepeng. Tanya ku Pak Husn. Wahidun isnanin salah satun Arbaatun khamsatun. Pintar. Nah, Sok. Tanya atuh. Eta mah nih. Hah? Ajing ibu. Naon ce? Siga karpet masjid. Hebat abi ce nya. Siga na kacentar gelap. lain jika karpet masjid. Hebatnya. Sok atuh tanya. Sok. Cing, ai murang kali mah biar ditaros ku abdi teh gitu nya. Wahidun hiji isnani cing Pepeng ayeuna. Siap. Ada bener-bener sekolah agama di Madurasa mah. Bener pernah. Madrasah. Madarasah. Madurasa. Hah? Madu tawon Madurasa. Aduh, balik musik kan? Atuh kedah. Kedah. Bising mayar. Wahidun. Cik Wahidun. 1, Isnani 2. salah satun. Kiki nanya nak. Wahidun. 1, Salah satun. 2. Reboun. Kemis. Cik. Keprok. Dan nanya lah buat Cing, rebo iya. atuh. Tina salah sakana rebo. Ditaros deui. Wahidun 1, isnani 2. salasa Rebo. kemis Jumat ngaco aing. Hebatnya abinya. Paigan dia sekolah agama di Madurasa kieu ceuk gini kan. Pan abi ge pernah diajar nadom. Nadom kumaha? Anak Adam di dunia teh gemulnya tuh. Allahu Akbar. Jika cece eta nadom. Cece lain sekali kumaha nadom sekali deui. Anak Lain. Adam. Ampun ya ngadom ngerakeun pisan. Nya. Kieu. Kumaha? Anak Adam di dunia teh moalillah. Oh gitu. Cul anak cul bapana ancul. Sarwana Allahu Akbar. Iya, jadi hayang ancul. Lain isin ce. Naon, Aya Pak naon, Ustad. Ya. Kamari abi malam Jumat jeung pun bojo. Ieu mah cerita pribadi. Kumaha? Aduh. Geus 14 tahun rumah tangga. Nya. Pas malam Jumaah kamari. Naon? Hese asup. Malam Jumat kamari. Pamajikan jejeritan. Heeh. Abi ugil-ugilan. Tapi ka hese. Naon? Nges 15 menit terus hese we asup. Hese asup. Nya. Pas ninggal ka handap samping ngiring kalebet. Pantesan. Si ieu mah jeung sampingna diasupkeun ka jero atuh ceuk. Pantesan hese. Pahili jeung bancakan sih.
Allahu akbar. Peng, Kumaha ce? nu jadi kabingah ieu putra putri sadayana ti Gusti Allah tuh. Kumaha? Ieu hasil karya kiai, hasil karya ajengan. Laras. Teu beurang, teu peuting, teu subuh, teu sore. Inung nyoba pana. Anjing Gusti diatik dididik aranjeuna tadi tepi kacapetang Aden. Laras, alhamdulillah anu nadom, Nya. anu maca Quran. Nya. Kabeh Aden. Alhamdulillah. Palinter. Pala lintar. Mudah-mudahan isuk teh geuning pageto sing jadi turus negara. Amin Sing ya jadi Allah. turus di alamna. Amin. Sing jadi turus di dina agemanana. Amin. Nu jadi kabungah deui Aden. Naon, Ieu inung bapana tinggal ieu. Naon? Itu tinggal. Naon ce? Naon ce? Naon? Alhamdulillah ieu nyawer naon deui ieu. Besek gitu. Aduh, ngajina acan berkah. Aden, Kumaha, ieu teh Cek? alumni nu ayeuna. Alumni nu pertama teh ternyata artis KDI. Oh. Alumni Miftahul Huda Al-Mubarak. Artis KDO. KDI. KDO nih. Artis KDI ce. Artis KDI. Asli KDI. Saha Ce? Saha ce? Musik dijemput lah ku Cece. Cing. Aya murid pertama Miftahul Mubarak. Pangindan. Dipanggil ku Cece Asih dari mana? Tidak pampir. Yo. Alhamdulillah. Naon Cece seuri atuh? Naon? Aing kekaran ngelibeuteung merek Yamaha. Nah Yamaha ce. Tinggali semakin ke depan. Nokia teh ngaranna lain Yamaha Cece. Naon? Dewasa. Dewasa kumaha? Gede wadah sangu sih mah. Lamun direnengkeun Pepe, Nya. pas pisan ieu siga heueuh ketua jeung wakil ketua. Wah, ketua naon? Hah? Ketua naon? Pemuda Beunghar. Maksudna Beungeutna harideung. kieu ge ce ya. Kang Asep Irama namina teh. Nya. Ieu teh budayawan. Budayawan. Budayawan Kampung Serang teh ieu ce. Heeh. Budayut tapi menawan. Wah. Bener ditinggali ti gigir mah siga Oma Irama. Siga Oma Irama. Ti gigir mah. Nya namun ti hareup Dihareup siga Ridho Irama. Ridho Irama. Lamun ti tukang Ti tukang siga Edo. ada Masya ya murid pertama bangkitan Kang Aang Kampung Serang pada ngiring kaul Kang Asep lagu naon Kang Asep? Sebujur bangkai gitu. Hah? Naon ieu? Arisia. Nu balik atuh. Heeh. Yo, artis mah sekuntum mawar merah. Surga. Ibu, ieu mah nya bujurnya bangke. Aduh. Aya kitu sebujur bangke. Mangga Kang Asep bangkitan ka sadayana ini persembahan dari Kang Ridho lillahi taala. Ada sebujur bangkai. Tepuk tangan Obo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tepuk tangan. Tepuk tangan. Alhamdulillah. Hatur nuhun Kang Asep Irama. Asep Irama memakai kacamata teh. Laguna lain eta Tuhan Kieu Burhan Tuhan. Eta Mang Burhan ci gawir ti sarang. Alhamdulillah. Nu jadi kabingah deui alhamdulillah ieu marurang kali dua sasi campleng anjeunna ngapalkeun. Alhamdulillah. Hebatna para kiai, hebatna para ulama supaya barudak husu, supaya barudak semangat. Laras. Karena ngapalkeunna disiapkeun panggung, disiapkeun hadiahna, disiapkeun tulisanana tepikeun ka barudak haja ngadadak jadi rarajin ngapalkeun sabab siap tampil di atas pentas. Ayeuna teh isuk aja ganing pagetu teh aja teh geus nyiapkeun deui. Naon ce? Sesuatu hal
yang membuat mereka ini siap tampil bukan hanya di atas panggung ini, tapi di panggung politik, di panggung negara, di panggung alam tepuk tangan yang Amin. Eta nu sabenerna Raden. Amin ya Allah ya Rabbal Oh, alamin. mata ketingali. Naon ce? Barudak. Barudak. Teu loba. Komo enak ketingali di panggung mah loba artis, loba naon cenah kitu. Duit nolna pas sedek-sedek. Iya loba budak leutik cenah geuningan. Detik. Ti ayeuna kahareup ke bagian ajengan bagian kiai sing daek kaheurinan sirahna ku ayat-ayat suci Al-Qur'an. Laras ce. Sesegan deui hatena sing pinuh ku kayakinan ka Gusti Nu Maha Suci. Laras ce, laras. Supaya isuk jaganing paketo tapak lacak araranjeuna teh berlaku hidup dengan aturan ajaran Gusti nu dicontohan ku tabiat Nabi. Laras ce. Isuk jaganing pageto nu maranehna bakal ngajak jadi naon ngaganti jadi tuturus para kiai jeung para ajengan. Ayeuna santri isuk jaganing pageto mah arajina sing jadi ulama, amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tah kitu ibu usian beda atau aden sirahna diusian ku Al-Qur'an. Laras bisa. Budak bakal boga ajen. Laras ce. Lamun sirah budak pinuh ku ayat suci Al-Qur'an, lamun hatena diheurinan ku keyakinan ka Gusti Maha Suci, budak kurang bakal boga ajen. Amin. Laras ce. Laras bisa. Sabab ayat suci Al-Qur'an mah aduh eta teh mah Gusti ajenna teh entong ora ka budak ibu kana kertas we, kertas podas. Nya. Tah kertas eta teh plastik ditulisan ku bahasa Inggris, ditulisan ku bahasa Cina, ditulisan ku bahasa Jepang, ditulisan ku bahasa Indonesia, katincak mah anu nyarekan. Sabab teu boga ajen. Tapi lamun eta plastik, eta kardus, eta kertas ditulisan ku ayat suci Al-Qur'an, tong katincak kalengkahan oge kontan harita kita sujud kita hampura ka Gusti Nu Maha Suci. Kertas wae boga ajen komo putra-putri urang. Keprok atuh nu meriah ibu ke putra-putri urang. Amin ce. Abuskeun ka masjid, abuskeun ka madrasah, abuskeun ka pasantren, barudak isu keneh geus jeung ajengan borang jeung kiai sore jeung ustad peuting jeung ulama. Di imah mah isuk-isuk jeung hoak. Naon hoak atuh? Ayeuna kerja man hoak aden ti kulon hoak, ti wetan hoak, ti kidul hoak, ti kaler hoak, pagawean jelema ayeuna hoak kitu. Lain hoak atuh ce. Hoax. Hoax. Al-Qur'an mah aden dihartikeun ku bahasa Inggris, dihartikeun ku bahasa Jepang, dihartikeun ku bahasa Indonesia teruk sakuar eta naon makna. Laras. Teu ngarobah harti kabeh sarua beda jeung bahasa nu urang. Bahasa Indonesia dihartikeun kana bahasa Sunda rajet aden. Hartina ka mana-mana pabalatak aden. Pabalatak. Urang buktikeun we aden. Naon ce sok? Sok buktikeun bahasa Indonesia dihartikeun Bisa dihartikeun bahasa Indonesia rajet ruksak aden. Cing contohna naon ce? Bahasa nu alus-alus nanti nyaeta bahasa ebit. Gusti aku naon ce jadi naon eta? Naon ce? Naon eta ce? Ya palu pae tamik. Kayak siki masjid dan segala tuh. Buku udah kumbang. Manawi aya kagagalan yang lagu naon ce? Abi kedah nyanyi. Nyanyi we. Sok. Bade lagu pop, rock, dangdut, legging, lepis, kolor. Tahu salana teh mah tuh. Kang Apeng nyanyi satu aja ibu, Kang Apeng nyanyi bu. Satu aja Kang Apeng nyanyi sampai. Mung ieu mah da kagagalan. Ahan. Sanes melenceng tina aturan. Nya. Mohon ieu mah eta tentang pakaulan. Pakaulan. Mohon ieu mah ka pangarsa. Ka pangarsa saha? Mohon pangarsa ustadaan. Mohon. Anu cek anu sama pilih kasih teh. Pilih kasih. Aya Kang Muslim mere batu. Lebih ti hiji. Nah, Kang ada di pancing mah murudul Kang. Ari Kang Abi pilih kasih kumaha eta ajengan? Hah? Pilih kasih kumaha? Kang Muslim da sarua abi ge ciptaan pangeran atuh. Kumaha gitu? Peda hidung cenah didinya mah hidung hiji we nu beureum cenah. Aya mah dirampok. Dirampok. Ada. Mohon laguna naon Sunda wios. Mohon ieu lagu anu tos populer ti almarhum Rayuna Yayan Jat Besi. Jat nikah meureun. Mohon. Alah. Ieu teh lamun diemutan ku urang teh matak sedih. Naon sedihna? Acan ini. Aduh. Hapunten nu kasuhun bilih suanten abi raoseun.
Atanapi suanten abi merdu. Kumargi ari suanten butut mah 40 suhunang kaca candak. 7 turunan kaca candak. Jantan suanten mah kedah sae nya. Mohon. Mangga lagu ketiga Kang Pepeng. Capek Kang Peng presiden wae teh. Aya deui pangumpatan, aya deui pangarepan. Muga Pangeran Nabi, Pangeran anu sajati. Aya deui pangumpatan, aya deui pangarepan. Muga Pangeran Nabi, Pangeran anu sajati. Hatur nuhun. Sok anu nyase tepuk tangan, anu nyase tepuk tangan, kalaleprok, sok. Sok keprok. No. Tah ini nyawer. Musik geus beuki dieu beuki gancang. Beda jeung artis. Daun kita. Kumaha gitu. Ari ka Bapak Adang nyawer teh boborobotan. 100 ribuan. Ai Kang Pepeng. 100 ribu salaman. Alhamdulillah tapi nya mudah-mudahan atas 400 kapal diekeun si kegentosan sing langkung-langkung. Amin. Mohonnya anu tadi masih 100 ribu jika gentosan jantan 100 sarebunya. Dileuwihan 1000. Atuh hoyong jantan 2 juta sok tapi andi 100 ribunya. Mohon. Gimana Ibu? Lagi? Tarik sis. Boboko. Mohon Ibu tong hilap sakseni setiap dinten minggonnya ayeuna mah aya Kang Sule di TPRI Jawa Barat teh tabu 10 enjing abi mah biasa tukang ngelepang kaca tukang ngepel uih deui we nya mohon lain saw abi mah di ditu teh cleaning service bagian nyuguhan kopi tong hilap di TPRI Jawa Barat mohon pidoana minggon payun abi bade ka Malaysia ibu-ibu sadayananya pidoana mudah-mudahan sing kuring salamet dugi kapali ditu mohon abi di ditu dalam rangka menyempitan Upin dan Ipinnya sok video anak ibu-ibu mohon mudah-mudahan abi salamet ka ditunya si Karos nelponan wae Si Karos nelpon wae nya mohon ada Kang Peng kepada aja Kang C nya kubargi urang teh enjing masih kena aya acara di ieu teh main sanes enjing teh aya ayana da pindah teh tablik akbar oge bagi teh nya tablik akbar tablik akbar terus Kang Rusna main deui bagi Kang Pepeng main deui. Alhamdulillah, mohon. Pangilap enjing aya bintang tamu Nisa Sabian. Nya, mohon pilih hoyong nonton ibu-ibu enjing aya bintang tamu Nisa Sabian. Mung ieu mah Nisa Sabiana putra Cekokom tukang kicimpring nya. Insyaallah bakal sumping ka dieu. Nisa Sabian putra Cekokom nya. Mohon. Lain nanti Kokom jadi dagang kicimpring. Kang Peng, ada persembahan terakhir buat Anda semua dari Kampung Sarang. Iya. Ada pemunut bagian di Bangkar. Di Kang Rusli ayat la ilaha illallah. Mau tarik Bang Jago mau.